sebagai gerak cara anak picenan hubud dunia ulah resep gada dunia ulah resep ta'aluk jeung makhluk picenan nafsu picenan setan opat rupa dunia makhluk nafsu jeung setan sok gerak mulai urang nya atuh make cara ti guru sok kieu carana ya mulai dengan bimbingan tersebut urang mulai loba nu ditinggalkeun ku ari bergaul embung tama makhluk besi ta'aluk satungtung urang nu kaditumbung kecuali nyana nu ka urang kitu keneh dunia pegatkeun ku ari dagang usaha bisnis dan lain sebagainya sebab naon berkeyakinan kana wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap nu kumalandang di dunia pasti Allah ngarizkian. Contohna orok karak lahir bae terus dirizkian. Nu gering teu dagang teu naon nya ngagoler di rumah sakit tetep bae dirizkian ku Gusti Allah. Urang ieu hirup geus bersyukur ka Allah dijadikeun makhluk nu mulya ngaran manusia. Sanggeus teh dijadikeun manusia urang bersyukur kadua kali iman. Sanggeusna iman urang daek ngalaksanakeun perintah ngajauhan larangan takwa bersyariat. Disesuaikeun ejeung pameulina. Urang mun meuli make syariat bae derajat urang derajat syariat. Urang mun meuli make thariqah derajat thariqah. Urang lamun meuli make hakikat derajat urang derajat hakikat. Usul ilallah aya anu melalui syariat can aya rasa. Aya anu melalui thariqat mengudag rasa. Aya anu datang ke hakikat datang ka rasa. Bahasa usul ilallah teh lain urang berangkat cara zahir min makanin ila makanin wa min maudhi'in ila maudhi'in eta mah zahir urang di dieu reka Purwakarta urang di dieu reka Bandung pindah urang tempat nu pindah ti dieu berangkat ka Bandung aya anu ditinggalkeun aya anu didatangan. Tapi urusan ka Allah mah urang teu kudu pindah-pindah. Cicing bae di mana bae Allah mah aya. Di mana bae ibadah ka Allah